Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepang deui sareng simkuring Tripani Agustiani dina program Kilas Warta Sunda. Aya naon wae dinten ayeuna teh, mangga urang sakseni kilas warta salengkapna. Longsor anu lumangsung di Desa Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, nyebabkeun puluhan imah ruksak kulantaran katarajang material banjir. Di Kampung Ciputih Tonggoh, Bogor, katembong imah-imah nu aya di deukeut gawir kaurug ku taneuh. Ngan ukur aya sababaraha di antarana anu katembong bagian hareupna jeung sababaraha deui rata kaurug ku taneuh. Ari mimiti kajadian mah aya lini samemehna jam 4 subuh. Terus taneuh eta mimiti longsor teh sakitaran jam 5 saenggeus abdi salat subuh. Terus taneuh langsung ambrul longsor ngurug ka imah-imah nu aya di dieu. Carita Husni, warga setempat di dinya. Kiwari sakabeh warga oge ngungsi ka imah tatangga jeung dulurna nu aya di sakitaran kampung eta. Salain ku sebab imahna ruksak, warga oge ngaku sieun aya longsor susulan anu kadua. Wilayah selatan Kabupaten Bandung rawan longsor. Ngaasupan usum hujan, wilayah Kecamatan Cililin sarta sakurilingna rawan kana musibah longsor. Longsor ieu diantarana lumangsung di RT 2 RW 1, Desa Nanggarang, Kecamatan Cililin. Kepala Widang Penanggulangan Musibah di Wewengkon Kabupaten Bandung Barat, Diki Maulana, ngungkapkeun yen longsor kasebat lumangsung di jalan panghubung di antara Kabupaten Bandung Barat sareng Kabupaten Bandung. Longsorna lumangsung di handap jalan ku kituna henteu nutupan jalan. Akses jalan masih tiasa keneh diliwatan, saur Diki. Nurutkeun panginten Diki, longsor nyebabkeun sisi jalan ambles sajero 25 meter. Akses jalan sempet kahambat, nanging kiwari atos tiasa normal. Petugas BPBD masangkeun aturan-aturan miti eling di tiap-tiap lokasi longsor. Longsor lumangsung akibat hujan anu ageung anu nyiram di wewengkon Desa Nanggarang, Kecamatan Cililin. Kondisi taneuh di lokasi longsor cekap labil, ku kituna teu kuat nahan gerusan cai hujan. Bencana alam longsor kasebat henteu dugi nyandak korban jiwa. Abdi nyuhunkeun supados wargi sakitaran lokasi longsor kedah tetap waspada terutami di unggal tempat anu masihan potensi longsor. Sebab curah hujan ayeuna masih ageung masih tiasa micu longsor susulan, saur anjeunna. Mung sakitu sakilas warta ti SIM abdi, kurang lebihna nyuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.